melanjutkan tentang kisah Kangjeng Nabi Syuaib alaihi salam. Diangkat jadi rasul titah ngajak ka umat di Madian. Ulah ibadah ka patung ka batu ka kayu, tapi ibadah teh ka Allah alladzi khalaqas samawati wal. Setiap rasul diberi mujizat ku Gusti Allah. Di antara mujizat anu didatangkeun diberikan ku Gusti Allah melalui malaikat Jibril alaihi salam ka Kangjeng Nabi Syuaib ialah tongkat tuturunan ti Kangjeng Nabi Adam alaihi salam. Mulai gerak Kangjeng Nabi Syuaib tanpa pamrih dakwah terus-terusan teu beurang teu peuting salila bentak. Berbagai kalangan ku Kangjeng Nabi Syuaib terus diajak. Ternyata ajakan Kangjeng Nabi Syuaib tidak ditolerir oleh kaum Madian, kaum Aikah. Hiji-hijina Rasul nu diangkat di dua kaum ialah Kangjeng Nabi Syuaib. Allah ngutus ka Kangjeng Nabi Syuaib ala kaum main, dua kaum, hiji kaum Madian, dua kaum Aikah, dua nana di negeri Yordania. Setelah diselidiki rawi nu nyaritakeun tentang dua kaum, horenganan satu zaman. Cerita Madian Aikah teh, cerita Aikah Madian teh, hanya beda pertempatan hungkul sazaman harita. Jadi lamun nyaritakeun dua kaum sabenerna mah sazaman harita-harita keneh, hanya beda daerahna. Madian ieu, Aikah belah ditu. Terus-terusan Kangjeng Nabi Syuaib teh dakwah. Masya Allah, nu ngamimitian iman orang yang terhina, terfakir, termiskin. Tiluan mulai iman. Tidinya tina tiluan ngajak dulur-dulurna mulai rada loba. Alhamdulillah, ayalah perwakilan ketika Kangjeng Nabi Syuaib nyaba ka daerah anu geus aya di ditu nu nyampakeun dakwah ka daerah belah kidul aya di ditu nu geus iman, nyaba deui dakwah ka belah wetan. Alhamdulillah aya di Aikah kitu keneh, di Madian kitu keneh. Walaupun minoritas tetapi aya teukeung Kangjeng Nabi Syuaib dakwah teh lantaran aya sambutan. Dengan ayana sambutan masyarakat terhadap dakwah Kangjeng Nabi Syuaib anu kuari kebakaran jenggot adalah malaun, pembesar penggede di negara Yordan. Saat eta nu jadi presidena, nu jadi rajana adalah Kalamanun ngarana. Sebab hiji Abujud, dua Hawazun, tilu Hatoyun, opat Sya'fasun, Kalamanun, Sarkhosun. Nah ieu raja-raja di negara Yordan harita nu keur ngajabat harita jadi raja Kalamanun. Kurang menceritakan tentang eta tadi eta teh dijadikeun ku ari di ilmu falak. Abajadun, Hawazun, Hatoyun, Kalamanun, Sapasun, Korosatun, Dozogun, Sakhodun, Dozogun. Eta teh Abajadun, alif ba ta sa, abajadun alif ba jim dal. Jadi hiji dua tilu opat. Hatoyun, Hawazun adalah Hawazun ha 5, waw genep, zai 7. Hatoyun haletik ha 7 8, to 9, ya 10.
geus bisa sakitu ge geus bisa urang dudukunan teh. Halaman nun kap 20 lam 30 mim 40 nun 50. Tuh kan. Sa'apasun sin 60 fa 70 ain 8 terus. Korosatun qaf kitu qaf 100 ro 200 korosa 300 terus itu. Saqadun dozogun. Eta di ilmu palak urang mun endek utang hitung teh kudu apal eta heula. Nalar eta heula urang bajadun nawazun atayun kalam hawazun atayun kalam nun sabasun atuh moal bisa ngitung urang ka dituna ke kapangijieun ha sabaraha deui angel atuh geus kitu mah aja urang lamun nyaho kana usna ustea artina mah sumberna tina hiji-hijina bulan aya us April abhamtun April hamal to 9 Mai sarhun Mai April Mei sar saor hun 8 April Mei Jun Yun Jan Hun Yun Yuni Jan Jantun berarti to 9 tinggal kuari dipraktekkan guys ya sangaran Zenab Zena hitung kurang Zai sabaraha nun sabaraha ba sabaraha dipakai kahayang ku sa Dedi jadi dukun dia ganti ku ari ulah pakai sorban pakai cetok ku ari atuh babari sebenarnya dukun mah baca pas gitu bandingan ku ari ulah ilmu eta bae ilmu naon cenah kiai hitungan Jawa kira mah kudu bisa urang kos kitu teh anak caraka data sawala anakna cilaka bapana ka bawa-bawa anak hiji ca 2 ra 3 ka 4 anak caraka da 5 sa genep wa do itu kasus itu babari itu hitung kuari dak sangaran sia anu hitung tungtungna sabaraha saya can lurah aja keluarna jalan dapur ulah kalawang kudu ka jandela mun eueuh jandela nyieun heula sia riweuh keluarna jam sabaraha jam 3 apruk-aprukan kaleuweung ayo sia kudu make serba hideung masyaallah jadi jawara ngadadak eta hitungan kos gitu dukun atuh ngaranna ge aduh teplek eleh hanas kukurubusan hanas eleh beja kadukun apa nih eleh kena batu salah ngalengka aturan kencah heula kos ka WC sia mah katuh heula aja asa ka masjid lain deui ieu mah itu kan juri bisa beta dukun bloon embung disalahkeun nya na iyalah Kangjeng Nabi Syuaib alaihi salam terus-terusan dakwah sambutan masyarakat kecil alhamdulillah aya unggal daerah kuari nu jadi kebakaran jenggot kalamanun raja idinya raja ngumpulkan ponggawa-ponggawana ulah cicingan daria aing geus ngaredang ngadengin daria cicing bae emang aing teu ngadenge kan aing boga ceuli aing boga mata ceuli aing ceuli sia atuh kira dari acara ricing bae aya orang musyawarah rabat akbar mulai berangkat ka dieu kabeh wah nyieun surat undangan berbagai tokoh masyarakat diundang ke kerajaan ka keraton tunduk kana waktu ninggang dana mangsa nu utama dina waktu nu geus ditentukeun ku raja kalaman ternyata raja memberikan ultimatum selesai musyawarah sampaikan kepada Syuaib bahwa raja teu ngeunah cicing tetentrem hirup di keraton selama aya nu dakwah ngarobah-robah urusan peribadahan
ngarobah-robah urusan perpolitikan, ngarobah urusan perekonomian, terusik bejakeun hati raja. Maka tidak ada lain kecuali dua pilihan. Qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumi lanukhrijannaka ya Syuaib walladzina amanu ma'ak min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina. Dua pilihan terhadap Syuaib. Ije lanukhrijannaka ya Syuaib walladzina amanu ma'ak, keluar di negara ieu beserta pengikut, tidak boleh ada di Madian. Terserah dekam mana baburna, bawa pengikut-pengikutnya keluar, ulah aya di negara ieu. Hiji. Kedua, mun nyana hayang cicing di dieu, la ta'udunna fi millatina, balik deui ke agama urang. Lamun bahasa la ta'udunna fi millatina berarti Kangjeng Nabi Syuaib baheulana kafir. Lain. Kok ieu bisa bahasa la ta'udunna atawa balik deui nyarana kabehan? Ieu khususna ka kaumna Kangjeng Nabi Syuaib na teu, atau dianggap Kangjeng Nabi Syuaib ku masyarakat Madian kafir sebab baheula ketika masyarakat nyembah ka patung Kangjeng Nabi Syuaib na di guha teu pernah aya reaksina naon, dianggap nyana akur agamana. Ternyata kuari nyana berbeda, maka dianggap nyana baheula kafir ku raja. Cak raja aula ta'udunna fi millatina, balik dari Syuaib beserta pengikutnya ka agama nu kurang dianut. Dua pilihan disebarkeun ke masyarakat di Madian jeung di Aikah bahwa Nabi Syuaib terancam. Dua pilihan, hiji keluar di negara Madian beserta pengikutnya, terserah deka mana, ke Palestina misalnya, Israel misalnya, Suriah misalnya, atau manehanana cicing dirinya tidak mengusik ulah dakwah milu aturan-aturan agamana nu dianut ku urang Madian atau Aikah. Pilihan sakitu sampaikan ke Kangjeng Nabi Syuaib, panggil Kangjeng Nabi Syuaib na, Syuaib, ya, tongkat dikelek gitu. Serem Kangjeng Nabi Syuaib, gagah, tenang, dipanggil nunuturkeunana hanya kaum-kaum kecil, jelema nu geus teu baroga sendal. Senda cepit sebelah talina hejo sebelah berem, anu bangsa lah kancing nagas jarengkleh jas barolong diiring kuno kitu arembungeun urang keraton neuli jelema kos kitu. Syuaib, ya, pilih di antara dua, cek raja. Lanukhrijannaka ya Syuaib walladzina amanu ma'ak. Saat iya maneh angkat kaki beserta pengikut anjeun ulah aya di negeri kami min qaryatina. Idet. Atau dua, silakan yang kedua, cicing di dia. Cuman maneh sarua jeung kami agamana nyembahna ka patung, pilih nu bede aya nu leutik aya. Nu sedeng aya kumaha maneh bae mah. Hayang nu bede jasa itu. Hayang sedeng ieu, hayang nu leutik ieu, aya nu sok dibawa pangeran. Pilih. Kumaha Kangjeng Nabi Syuaib gentar atuh henteu. Qala awalau kunna karihin. Kangjeng Nabi Syuaib ngajawab dengan tenang. Tongkat di tangan Kangjeng Nabi Syuaib, sugan aya gentar saeutik ka raja jeung ponggawa-ponggawana teu rieu teu geuneuk. Istuning, tenang, sebab seakan-akan aya pendamping gaib Jibril, Mikail, Israfil jeung berbagai malaikat. Aslina asa babarengan jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala.
ketika orang babarengan jeung Gusti Allah apa aya sieun teu aya sebab makhluk malaya tur walayan Pak teu bisa ngamadaratkeun jeung teu bisa ngamangpaatkeun hirup pamere Allah cicing pamere Allah gerak pamere Allah kuarikeun ngahareupan makhluk Allah nyana babarengan jeung Allah boro-boro nabi wali teu pernah gentar saya tiga-tiga acan gitulah konsep dakwah lamun geus asa bareng jeung Gusti Allah nyawa taruhana masalah sebab segala-galana ti Gusti Allah hirup nang Allah dititah ku Allah berangkat ke mana bae Allah kuari geus aya mandat ti Gusti Allah diangkat sebagai rasul tanda karasulanna bere mujizat tongkat raja lain neuleukeun Kangjeng Nabi Syuaib neuleukeun tungked maksudna bisi ngamuk teh tungked nu mah teh eta urang lamun neuleuk kiai baheula habib baheula urang sieun baheula mah kiai marake tungked habib marake tungked urang teh sieun kuari mah habib marawa HP kiai showroom HP Ibu Doli boga 5 HP-na geus puguh tukang karung mah mah geus teu kudu dicaritakeun HP teh aya nu khusus honi laruhi eta kan tungked baheula nu mantap eta Jumat teh Jumat khotib lamun make tungked urang sieun urang make tungked deui kuari ge jadi kaduluna serem kos sundak perang mun ditanya we eta bidah ulah loba omong sia henteu kula mah eta jang naon eta tungked dicecakal kos kitu jang nakol hulus sia indit sia serem guys daek juga sia teh daek indit sia ka ditu takol ku aing sia kan ngeunah na make tungked mah coba mun teu make tungked kumaha hese nakolna geus bari mah unggal khutbah tah di mimbar tungked nyieun pueda sagede halu habak lamun ditanya pan ieu kuari ngadadak ya barang dongeng Kangjeng Nabi Syuaib ternyata Kangjeng Nabi Syuaib mematungkeun wae itu mah tungked ti Gusti Allah ieu ge sarua bae tangkal emang sanu bisa nyieun tangkal ti Gusti Allah ieu mah ngan melalui tukang bas ieu mah sarerem Kangjeng Nabi ge make kuari bade lalengitkeun barang loba wahabi aya ge aya tungked antepkeun teu nyekel sebab naon atuh nu khutbahna pan teu pantes nu pantes make khutbah mah nyekel tungked mah pan make jubah udeng-udeng sorbana gede nyekel tungked pan urang kuneuleuna bae ge sieun ieu mah masa khatib sih make sapari teu make kopiah doktrendos di ditu nama teh yang keren yang hebat lah ceknya geus ulah make kos kitu nu penting materina itu nana prak ngaritakeun kabeh deui ya Allah khutbah ngaritakeun kabeh usum Agustus caritakeun Agustus mun aya khatib kos kitu maning dicekel huluna tungtungna ke sia kitu deui tidak ku aing we anu jadi sasaran aing ge deui aduh aya rusak ya rusak khutbah maka diterjemahkeun urusan menang jeung teu menang aya dina fikih tapi manfaatna mana apakah nu diterjemahkeun ku ditambah takwa jeung henteu malah acak-acakan dicek ulama ketika manfaatna tu ulah okos urang nikah aju maca taklek eta teh lan apa mane ulah dibaca tuh ai manfaatna mah jawaya urusanna maka ditu make duit-duit keneh mun kitu mah haju eta aya mangpaatna beres kimaha geus bantak ulama lamun nikahkeun geus ulah dibaca geus macanan ke bae di kamar duaan nya bae lelendehan habak moal anggeus ieu nya dimaca di kamar moal paling geus sabari sajitoel ku pamajikanna geus beres okos ngurutan diurutan ku pamajikan jadi lok anggeus teh ieu kumaha kumaha gitu Masya Allah karim di lengit-lengit kan orang hari isma Jumat tapi coba dulu orang di Masjid Kesultanan Banten ieu tapak-tapakna dulu di Syekh Asnawi dulu di Syekh Husein carita dulu di patilasan para wali Allah aya tungked di dinya aya jubah di dinya malah di Tangerang aya 2 masjid anu jubahna teh osok ngaberenehan ye mengalai kumaha itu baheula wali Allah mah kos kitu
barang diganti kuari urang teh asa lain salat. Saudara-saudara sekalian, sidang Jumat yang berbahagia iraha ngondangna sia ai sidang mah tuh pan kudu aya ondangan nya henteu nah geus salah bae nu aya geus dianggap sidang atuh ai kos kitu kadituna aduh asa ciletrek ieu pagawean eta teh NU kababawa NU mah utuh sebenarnya mah kababawa ku Muhammadiyah milu padahal mah teh Muhammadiyah nu ngayakeun lamun NU na utuh teu kudu nah sebabna manfaatna aya eueuh nu diterjemahkeun kemudian aju ningkat ibadahna jauh. Ya Allah. Jeung khutbah eta bahkan lain khutbah ceramah tah mah khutbah gaganti salat. Salah bae sia teu sah Jumaahna. Eta mah khutbah, salat zuhur 4 rakaat, 2 rakaatkeun Jumaah, nu 2 rakaat deui khutbah. Jadi khutbah eta teh mah sambarangan. Eta teh gaganti 2 rakaat anu salat zuhur. Ku ari mah kiaina yang dibayar di khutbahna. Masya Allah di Lampung tadi baheula teh kos gitu kuari Katalaga Bloon ka Cikupa ka Bojong Ondo jasa masa khutbah dibayar teh salat jadi cenah pugu kiaina maningan dirante atuh salat dibayar khutbah teh salat masa dibayar sih cenah azan ge lain deui khutbah jeung azan beda azan mah meunang dibayar khutbah mah ulah ye geus cenah teh aing mah jadi muadzin mah terus ya tas azan balik geus hayang duit doang burung masyaallah geus ulah make pembayaran coba budayakeun di urang ikhlaskeun abeh mantep rarasaan urang ibadah geus aya kiai nu hayang dibayar maca khutbahna geus ulah dipake mantak naon teungeunaheun urang ibadah ya supaya mulus geus pugu urang milih pemerintah geus pugu urang milih lurah geus pugu milih pemimpin make sogok menyogok atuh khutbah ulah make sogok ini mah disogok asal dibayar daek teh dibayar embung cenah kula mah maca khutbah di dinya kunaon teh dibayar tuh Allah sia mabur ka kuburan ka ditu. Masya Allah, ya akhir zaman benernya sedih kalau baca ayo khutbah kudu hayang dibayar. Ya Allah, itu mah tah tadi ka manakeun. Allah karim patokanna Mekah kosuk pernah cicing di Mekah bae. Qala walau kunna karin dengan tenang Kangjeng Nabi Syuaib ngajawab cek Kangjeng Nabi Syuaib apakah kaulah kudu balik deui ka agama anjeun walaupun kaulah teresep bahasa kos kitu teh bahasa pertanyaan nu dimaksud dama inkar cek ahli bilagah mah keheulanan kudu milu deui ka agama anjeun cadu aing kudu milu ka agama dia. Kanjeng Nabi Syuaib bisa bahasa Baduinya. Cadu aing kudu milu ka abah maneh walau kunna karihin sanajan kaulah teresep. Komo teresep kaulah ka agama maneh kudu milu de keheulanan lantaran qad iftaraida 'alallahi kadiban. Nyata atuh kaulah jijieungan terhadap Allah bohong anu pohara atuh kaulah ngabohongkeun bade ka Gusti Allah. In udna fi millatikum lamun kula balik deui ka agama aranjeun kabeh andai kata kaula teh milu ka agama aranjeun kabeh bada inna jana Allahu minna sabada Allah nyalametkeun ka kaula in agama eta dibere mukjizat kita ngembangkeun agama kita nyampaikan risalah ku ari kita milu ka agama anjeun agama batil keheulanan cek Kangjeng Nabi Syuaib wa ma yakunu lana an na'uda fiha teu pantes teu layak saeutik-eutik acan kaulah kudu balik deui ka agama anjeun kecuali Allah ngersakakeun ayyasha Allah rabbuna andai kata ku Gusti Allah kaulah dibalikeun an moal sama sakali eta mah andai-andai mun Allah ngabalikeun mah kula milu ka agama anjeun ngan moal ka anjeun kumaha ge hei raja titik moal milu ka agama anjeun titik beuh pohara jasa teh bahasa Kangjeng Nabi Syuaib dipanggil di hareupeun raja mawa tungked
dituturkan ku jelema-jelema cacah anu teu boga kakuatan, tetapi Kangjeng Nabi Syuaib mantep jasa. Kudu milu deui jeung agama anjeun kelanhan. Layak teu pantes kaula sebagai rasul diangkat ku Gusti Allah kita nyampaikeun risalah kuari kudu nuturkeun ka anjeun. Nyaho aya nyaho teh heheina di ditu teh. Aduh, Masya Allah. Bisa dibayangkan ke orang di harapan istana dipanggil, diusir Kangjeng Nabi Syuaib beserta kaumna atau titah balik deui dengan jawaban anu jelas berbeda jeung kahayang raja. Allah karim. Aman Kangjeng Nabi Syuaib diangkat jadi rasul, dibere mukjizat, tegentar setik-etik aja. Gitulah rasul-rasul Allah ketika dipanggil ku raja tenang. Kitu kene para wali-wali Allah. Urang mah boga sejarah teh Banten teh Maulana Hasanuddin Banten, Maulana Yusuf. Lain lalagaan teh tarung jeung Inggris, tarung jeung Belanda, tarung jeung Perancis, tarung teh jeung Amerika. Cenah Amerika asup ka urang anu perkecil. Nu gede di urang teh eta teh kitu Belanda, Inggris. Lain lalagaan perang. Masya Allah, sepuguh para wali-wali sanga di ditu. Jadi Cirebon, Syarif Hidayatullah, tegentar setik acan ngahareupan raja, bahkan loba raja anu tunduk asup Islam. Kunaon eta? Ku gedena hate asa bareng jeung Gusti Allah. Dakwah teh teu kadeuleuan nanaonna. Allah. Kuari mah urang mun dakwah nu kadeuleu cau Ambon koneng. Masya Allah, komo dakwahna aya di kelompok partai mah. Teu kadeuleu Allahna. Nu kadeuleu RP. Moal beres dakwah kos kitu, moal beres, dicekel ku sahabat ge moal beres. Hiji we dakwah mah nu kadeuleu Allah. Kentar, tegentar seetik-etik acan. Nu mantak cek Kangjeng Nabi Syuaib wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma. Ngamot jembar luas Rabbuna pangeran abdi sadaya kulla syai'in kana seluruh perkara ilman ilmuna, artina menguasai mencakup ilmu Allah kana seluruh perkara. Eueuh nu teh dikajahokeun ku Gusti Allah memeh nyieun dunya, eukeur nyieun dunya, geus nyieun dunya. Eueuh nu teh dikanyahokeun ku Gusti Allah memeh urang aya kuari geus aya jeung saentasna. Eueuh nu teh dikanyahokeun ku Allah kamangpaatan terhadap diri urang, diri makhluk kabehan nu enggeus kuari jeung saentasna. Eueuh nu teh dikanyahokeun ku Gusti Allah diri urang secara pribadi kuari kamari jeung satrasna. Emang aya nu teh dikanyahokeun boro-boro urang nu dibere akal, dibere gelbu, dibere pikiran, cacak kalakai, piragageunana iraha, pipotongeunana iraha, ninggangna ka mana geus aya di ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sieun pangletik-letikna nu ngarayap di awak urang, kakarayapan di awak urang, nu ku urang teu kadeuleu. Bisa kadeuleu kudu make mikroskop, tetapi ku Gusti Allah kanyahoan jeung kadeuleu ku Gusti. Ulah eta nu aya di awak urang, ieu poek mongkleng buta rata dunia. Aya batu di jero taneuh, di jero batu teh aya sireum kakarayapan. Allah nyahoeun urang mah teu nyaho. Wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma, cek Kangjeng Nabi Syuaib. Di antara senu dikajahokeun hali wa halukum, tingkah kaula jeung tingkah aranjeun geus aya di ilmu Allah. Mantap. Alallahi tawakkalna ka Gusti Allah hungkul abdi basrahkeun diri. Rabbana he pangeran abdi sadaya iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Muga Gusti nyieun keputusan. Hukum tegasna Gusti nyanggakeun sadaya-daya hukuman. Bainana wa baina qaumina antara abdi sareng kaum abdi anu inkar terhadap keputusan-keputusan risalah
nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti bil haqi dengan hak bener jujur adil wa anta khairul fatihin Gusti anu bagus-bagusna anu nyieun putusan nyieun hukuman. Ieu berarti kan masrahkeun diri ka Gusti Allah Kangjeng Nabi Syuaib. Cek Kangjeng Nabi Syuaib Allahu tawakkalna ka Gusti wungkul abdi masrahkeun sadaya-daya. Rabbana heh pangeran Nabi sadaya iftah bainana giranyeun putusan Gusti antara abdi wa baina qaumina jeung kaum abdi nu teu iman ka abdi ka Gusti bil haqi dengan hak. Wa anta khairul fatihin Gusti anu pangbagus-bagusna anu nyieun putusan anu nyieun hukuman nyanggakeun sadaya-daya. Ieu doa tafwid masrahkeun sadaya-daya nyanggakeun geus aya di ilmu Gusti tingkah abdi tingkah kaum kaayaan abdi kaayaan kaum nu iman hanya seperkecil geus dikajahokeun ku Gusti nu ingkar nu mayoritas nyanggakeun sadaya-daya. Abdi diusir ku raja abdi teh titah cicing di dieu tapi milu ka manehanana agamana abdi kuari manyanggakeun Gusti geus sateka pola abdi teh ieu teh dakwah ngadakwahan umat berikut jeung penggede-penggedena ternyata horeganan penggedena terusik Gusti nyanggakeun mangga sadaya-daya sarua aja dek disiksa mah siksa bae ku Gusti kumaha Gusti bae kumaha teh cek pembesar-pembesar. وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ. Cek para pembesar-pembesar nu pimpin ku raja kalaman harita ngadengekeun jawaban ti Kangjeng Nabi Syuaib. Nyana ngomong alladzina kafaru min qaumihi nya eta jelema nu kalupur ti kaum Kangjeng Nabi Syuaib ngomongna awas la ini tabatum Syuaiban iya lamun maneh nuturkeun Syuaib innakum idzal la khasirun marane kabeh ge cilaka ujianana hiji kacilakaan teh keuntungan dagang maneh bakalna engke moal diraih deui. Selama ieu anu maneh dagang teh nyieun kauntungan gede, takran dikurangan, timbangan dikurangan, hitungan dikurangan ketika Syuaib dimenangkeun maneh moal bisa. La khasirun, uturkeun Syuaib cilaka maneh. Nomor kaduana pasti pangeran-pangeran urang kunyana dibombardir. Anu selama ieu pangeran dipuja-puja nu gede nu sedang nu leutik pasti kunyana bakal dikampakan khosirun. Nomor katilu pasti Syuaib kajen ku kumaha ge ngajakan ibadahna kanu teu kadeuleu ku urang teu ngeunaheun kan urang boga pangeran teu kadeuleu. Terakhir lamun maneh nuturkeun Syuaib innakum idzal la khasirun ku kaula bakal moal dilempangkeun ieu perpolitikan, ku kaula moal dilempangkeun ieu perekonomian, ku kaula bakal dipareuman ieu perbudayaan, seuna salembang-lempangna diembargo ujianana kena kalaparan. Masya Allah ieu raja ku biadab-biadab deui. Cek ngomong urang mah tuturkeun ku sia Syuaib awas ku aing sia. Pertanian ulah aya nu tani, perdagangan eureun dagangna. Geus pokona mah lahosirun. Antapkeun cilaka sia kajen kokom ge. Di samping aing ancam ka Syuaib sia masyarakat lamun nuturkeun Kangjeng Nabi Syuaib ku aing di embargo moal kena lebal perpolitikan jeung perekonomian. Tetek. Kejemna luar biasa ya raja. Ternyata horenganan nu kejem kuari ge aya turunan si eta. Meureun. Raja teh kararitu bae ti baheula. Nu ngangeunahkeun ka urang. Masya Allah. Jadi dakwah Kangjeng Nabi Syuaib teh diinkaran ku kaum tanya jawab panggilan ka keraton dijawab ku Kangjeng Nabi Syuaib. Setelah dijawab anu bertolak belakang jeung keputusan raja Kangjeng Nabi Syuaib
dua boga prinsip teh nomor kahiji Allahi tawakalna pasrah sumrah ka Gusti Allah. Nomor kedua nomor kahiji Allahi tawakalna nyanggakeun pasrah sadaya-daya ka Gusti Allah. Nomor kedua doa Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihi. Urang cekelan dua sebagai kiai urang di lembur mun geus aya nanaon dua hiji tawakkalna 'alallahi tawakkalna pasrah ka Gusti Allah. Ulah pasrah ka bupati, ulah nyanggakeun ka gubernur, ulah nyanggakeun sadaya-daya ka menteri, ulah nyanggakeun ka presiden. Allah 'alallahi tawakkalna hiji. Nomor kedua doa mukhul ibadah Rabbana ftah bainana Gusti nyanggakeun sadaya-daya ieu bupati abdi ieu gubernur abdi ieu presiden abdi di ayeuna di negara Indonesia kos kieu kaayaanana wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma nyanggakeun sadaya-daya Gusti parantos uninga sateu acana jeung kuari jeung santasna tingkah anu bakal ngamangpaatkeun jeung madaratkeun geus aya di ilmu Gusti nyanggakeun sadaya-daya antara abdi jeung kaum mangga wa anta khairul fatihin pek dek digaledekeun galedekeun sareng kos kitu eta mulai kuari Kangjeng Nabi Syuaib tongkatna ngageter is cek sakunaon nyaterin kaget aing ya nya ge nu nyokelan kaget ka sama urang atuh dan aya naon indit seakan-akan cik tungkat teh indit Syuaib beserta kaum anjeun ka mana gua mai emang di gua puateun serta tanya segala teh ka Nabi Syuaib segala mahi segala henteu kaum perintah Gusti Allah nu iman ka kaula berangkat jeung kula ka mana cek kaum teh ka guha nu di mana guhana doh al bada aju urang di itu kumaha hayu tuturkeun loba omong berangkat kaumna terus mengarah ke barat gunung belok kiri kadinya didinya aya pegunungan. Etalah patilasan Kangjeng Nabi Syuaib nu kuari diabadikeun ngaranna Guha Al-Bada. Eta teh nu belah dieuna Madian, belah dieu saeutik wetan eta teh Aikah. Di perjalanan Kangjeng Nabi Syuaib ngadoa Gusti abdi ieu peserta kaum titah ka guha rek aya naon? Siksa. Oh. Ulah loba omong jeung ulah nyelek-nyelek ka tukang. Berangkat kabeh saeutika datang ke Al-Bada cek kaum geus datang ka dieu ka asup ka jero mahi kami kabeh Gusti Allah maha segala-galana tempat letik digedekeun atau urangna diletikeun nya nangis nilaian awak ge aing letik ka wali segini kumaha ieu maha kawasa Allah mukjizat teh asup brus eta jelema diperkirakeun ayalah bangsa 5.000 mah sedangkan tempat kira-kira bangsa 5 meter persegi arasup kabeh terobah awak terobah henteu laleutik kabeh barang datang ka jero jelema ngayapak 5 meter persegi guha atuh tapi asup jelema 5.000 nya lagi geus teu loba omong ieu urang aya di jero guha ieu dikersakeun ku Gusti Allah eta guha sakumaha aya ASEAN tiis Masya Allah cak nyalangkeun aya di jero guha paingan Syuaib Kangjeng Nabi Syuaib betaheun aya AC ieu tarariis cak nya ieu waduh Masya Allah aju nyana ngomong kana di sisieun sia tunduh heueuh aing tunduh
Catanya belah itu tunduh jakena. Ayo coba neangan tempat eta bisa hees kabehan di jero guha. Nu mantak kuari lamun ngaji harees eta di dinya. Turunan baheula horeganan ketika maca mujizat mah kabeh ge hayang peureum bae. Emang meureun sia mah watek ongkoh. Allah karim. Di jero guha jelema 5.000-an perkirakeun eta teh langsung sarare tunduh. Masya Allah karim. Kumaha kaum nu aya di Madian jeung nu aya di Aikah mulai Kangjeng malaikat Jibril alaihi salam diutus ku Gusti Allah. Cek Gusti Allah Jibril nu aya di Madian bukakeun eta taneuh belahkeun supaya seuneu neraka kaluhur. Dibukakeun ku malaikat Jibril make jangjangna trek blak saeutik doa keluar seuneu neraka. Fatahallahu alaihim baban min jahannam. Dibuka melalui malaikat Jibril lawang seuneu jahannam farsala alaihim harran syadidan. Panas luar biasa. Urang ulah ngabayangkeun dibukakeun seuneu jahannam ti handap ka luhur cacak-cacak kamari ieu tahun 90 di Mekah eta teh 50 derajat panasna luar biasa. Diperkirakeun Ramadan ayeuna di Mekah 49 derajat sampai 50. Panas. Bahkan di India kuari eta teh lain panas jahanam kakarak terik matahari. Anu ozon muka saeutik mah kuari panaeh ribuan di India. Masya Allah karim. Eta can sebenarnya. Ieu mah dibuka ku malaikat Jibril. Blah. Seuneu neraka saabna ka luhur. Bayangkeun ku urang harran syadidan. Fa akhadha bi anfasihim falam yanfa'hum zillun wala ma'un. Pernapasanana ku ari panas. Saab anu luar biasa. Ngiuhan ka mamana cai geus teu mangpaat. Diguyur ku cai tetep panas. Ngiuhan kata tangkalan ka imah tetep panas bae. Eueuh jang tempat ngiuhan, eueuh cai nu bisa ngamangpaatkeun. Panas luar biasa. Singkolea, Masya Allah. Kadeuleu belah ditu sorotan matahari singkulinyar. Anu urang lamun dina asbal teh osok kadeuleu mun naik mobil teh siga cai. Eta teh fata morgana nu kos kitu teh dianggap cai daratanglah pada khulufil israf liur yubridu fiha ajar cai datang ka ditu fawajaduha asyadda haron ternyata horenganan lain cai leuwih panas singgoleah kuapeh jelema panas anu luar biasa. Maha kawasa Allah dek nyiksa kaum ku cara Allah, ngawujudkeun kaum ku cara Allah, ngahirupkeun umat ku cara Allah, nyiksa kaum jeung umat cara Allah. Nu mantap Allah mah teu meunang ditanyakeun fa'alul lima yurid la yus'alu amma yaf'alu. Ulah ditanyakeun pagawean Allah mah kumaha Allah bae. Urang mah penting iman, ibadah ka Gusti Allah. Allah faba'atsallahu alaihim sahabatan fi harihun thayyibah baridah. Ya Allah, gumpalan mega di luhur aya kadeuleuh hideung. Awan ti berbagai sudut datang ka negeri Madian. Masya Allah karim. Kadeuleuh ku balerea raja ngumumkeun bahwa aya mega
di luhur tingali tiis kahandap eta teh ayana di daratan gurun lapangan tidinya raja ngerahkeun kabeh supaya aya di hadapan mega wah kabeh kadinya masya Allah tiisna luar biasa nikmat pohara aya angin piharihun thayyibatun baidatun angin ti sisi tigir tiisna pohara jasa fa'azalathum majungiuhan di hadapan mega wa yazullah atuh pawajadulah bardan wa nasiman tenang nikmat indah jasa watuh kabehan digerokeun supaya datang kadinya ulaya nu katinggalin kabehan supaya datang kadinya lantaran di lain eta mah panas ta pohara jasa kadinya cap tiis eueuh anu katinggalin hatta idza tamau tahta sahabah rijaluhum wa nisauhum wa sibyanuhum karumpul kabeh lalaki awewe budak orok nu tinggalin sebab tiis di luar eta panas ta pohara ratusan ribu jutaan manusia cicing di dinya ku tiis-tiisna barang geus ngarasakeun tiis alhabahallahu alaihim naron mulai tidinya belah bumi keluar seuneu ti handap dibayangkeun ku urang jelema sakuatna jelema sene dihandap keluar dioyag-oyag warjapat bihimul ardu min tahtihim oyag muter taneuh bari aya seuneuan geus teu daya teu upaya manusia dek lumpat ka mana sanggeus tadi dikumpulkeun ku Gusti Allah melalui mega nu tadina ngarasa tentrem jeung tenang tiis di handapeunana kuari dibukakeun bumi teh seuneu dioyag-oyag ku Gusti Allah dek lumpat ka mana nu mantap dijelaskeun di dieu diabadikeun dina Al-Qur'anul Karim ayat ieu فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فأخذتهم maka Gusti Allah disiksa kaum Madian teh nyiksana melalui rajfah zilzalatus syadidah anu tadina dikumpulkeun melalui mega sanggeus kumpul eueuh anu katinggaleun kabeh jalma kalalapir aya di dinya nu muslim geus disalamatkeun ku Gusti Allah beserta Kangjeng Nabi Syuaib alaihi salam atuh didinya dioyag-oyag kaluar seuneu di luhur mega dihandap kaluar seuneu bari diputerkeun ku Gusti Allah bumina fa asbahu fi darihim jasimin kaum Madian harita didinya jasimin atapak deku kabeh barikina aler kabeh mayitin parah kabeh tutung kabeh Allah karim nu mentak tararutung kabeh ge eta teh digambarkeun datang ka kuari ge aya keneh di ditu teh aya batu siga jelema keur ngaringkuk aya batu keur sujud aya batu keur nangkuban eta teh diabadikeun ku Gusti Allah di Madian teh batu-batu eta bisa ditingali urang lamun ka ditu bisa dipoto batu teh anu keur kararieu aya anu keur deku aya anu keur nangkuk jasimina fa asbahu fi darihim jasimin setelah diteliti pada tahun 2000 penelitian anu berbarengan di 5 negara Amerika, Inggris, Jerman, kemudian Belanda, Saudi Arabia Timur Tengah, perwakilan untuk meneliti keberadaan eta sosok-sosok manusia anu nangkub, anu barikin, anu deku dan lain sebagainya ditinggali
tina keberadaan batuna ku ahli ekologi ternyata eta teh bener-bener manusia nuku Allah diabadikeun dijadikeun batu. Masya Allah Karim dipager ku hari urang lamun ka ditu teu sembarangan lantaran kadang-kadang aya heab panas. Okos urut siksaan Kangjeng Nabi Lut eta teh teu meunang sembarangan datang ka dieu. Ieu ge sarua. Ketika urang dek kadinya kudu aya izin ti kerajaan Yordan. Maksud jeung tujuan dek naon kadinya nu mantak di Yordan mah negara miskin Yordan mah. Lain negara kaya negara miskin penghasilanana nya nama hanya ti jelema anu daratang ka dinya. Tamu-tamu datang. Nu dek rekreasi ningali kaayaan Ashabul Kahfi Kangjeng Nabi Syuaib. Kemudian kitu patilasan ieu. Nah, urang lamun ka ditu mahal cai, bensin murah, cai mahal. Mahal miskin di Yordan mah. Negara miskin. Sebabnya naon penghasilanana hanya ti tamu-tamu negara Yordan mah, tapi tamuna teu eureun-eureun. Terus bae sebab di dinya aya sagala sumber-sumber anu terjadi di ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim di berbagai negara muslim kafir datang kade untuk meneliti. Ashabul Kahfi aya di Yordan, Kangjeng Nabi Syuaib aya di Yordan, Kangjeng Nabi Lut aya di Yordan, Kangjeng Nabi Saleh Petra aya di Yordan. Iyalah Yordan. Masya Allah Karim. Nah, tersiksalah jutaan umat Kangjeng Nabi Syuaib alaihis alladzina kadzabu Syuaiban ari jelema nu ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Syuaib anu disiksa ku Gusti Allah kalam yaunau fiha seakan-akan kaum teh teu pernah cicing di negeri eta ku bangkawarah-bangkawarahna manehanana teu iman umurnya na sabara tahun sih tapi disiksa nu sakitu dahsyat seakan nyana teu pernah cicing di dinya sakicep disiksa ku Gusti Allah. Alladzina kadzabu Syuaiban kanu humul khasirin. Jelema tegas teh jelema nu ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Syuaib eta lahumul khasirin. Jelema-jelema anu tuna rugi luar biasa. Allah Karim. Kacaritakeun hiji deui Madian harita teh kakarak Madian doang hiji deui Aika. Ternyata urang Aika disiksa deui ku Gusti Allah. Nyana ngadenge Madian disiksa. Cak urang Aika teh cak urang Aika. Woi, di Madian siksa. Jelema tararutung ieu kumaha urang Syuaib ka mana Syuaib? Syuaib coba teangan. Di teangan Kangjeng Nabi Syuaib geus hese di teanganna sebab Kangjeng Nabi Syuaib ku Gusti Allah diamankeun di gua. Aman nyana di jero sarere teh jahona naon? Kerek. Ya Allah eta di Yordan eta aya kos kituan tah. Gusti Allah geus puguh Ashabul Kahfi mat kilu abad sarere. Ieu mah ngan supaya ulah ngadenge doang heula tunduh jasa. Masyaallah. Ieu di majlis anu boga tunduh teh tah. Di ditu jelas diamankan ku Gusti Allah. Di majelis ieu mah nu tunduh teh horenganan loba ting ngadaruduk. Sebab dicampuran ku jengkol mabok nyana. Wah babaturanna diomong sia loba ting atuh ngadaruduk kena tunduh lalu ngomong sakedeung deui kan puasa. Tek nyana mungpang-mungpang can puasa. Wah bau parah. Geus teu bisa dinasehatan geus. Cek Gusti Allah Jibril, Injil, turun, siksa Aika. Kefir. Cek malaikat Jibril kumaha abdi nyiksa. Teu kudu dikukumahakeun ahli Aika mah siapa yang ngajerit. Paraeh kage. Kangjeng malaikat Jibril turun ka Aika tidinya Kangjeng Nabi, Kangjeng malaikat Jibril ngajerit. Cek malaikat Jibril
ngajerit setik. Kabeh kararudang urang aing. Wih, suara naonnya? Suara naonnya? Trompet ta naon tah? Pengagedean ja. Kabeh kalaluar ti imah, kalaluar kabeh. Keluar. Wih, iya suara naon ieu? Kayak darengkeun nareulu ka luhur kabeh. Wih, rada gedenya. Udah gede dareukeun. Coba teliti. Aya naon dieu? Tuh. Jadi jelema kafir mah lain iman kita neliti suara naon eta. Islam apa lain gitu mun aya naon? Wih, aduh, sia ulah marahan siat bae tuh siksa ke di Allah. Pak, urang mah kajian kumaha ge. Kajian nu mabok lamun aya siksa, syahadat. Di urang geus mantep biasa di urang mah mantep nu mabokna ge ka surga di urang mah. Dia coba ayo nu mabok aya galedeg. Buk. Nya keur mabok. Asyhadu an la ilaha illallah. Eta keur mabok eta. Entak Amerika bingung nge, goblok sia. Mabok syahadat. Malah leuwih mantepan nyana kan teu nyawa kakaler kieu idul pan nyana mabok ngaranna ge. Aju dakwah pan nyana. Woi, syahadat sia tuh. Wow, galedeg sing jeleger sia. Endahan mabok syahadat, bungunya nu mabok. Malaikat Jibril langsung ngajerit. Celi masyarakat gajengek. Wow, nyeri celi urangnya. Nyeri. Aya naon ieu surah naon? Wah, ngerumpul gitu. Wah, eta pancingan malaikat Jibril pohara jasa saeutik jalan teu sakaligus. Teu sakaligus bala mah direkam make HP sial. Tarolol jelema kuari mah. Suara direkam. Naon direkam. Aduh, barang ulang. Lain ibadah direkam. Geus di kiai-kiaina oplok kabehan ieu mah geus. Ya Allah, ya Rabbi. Di Amerika aya suara, di Prancis aya suara, di Australia aya suara, di Jerman aya suara. Kabeh aya suara. Ternyata kamari ieu geus mulai ti Amerika ternyata gesekan planet dengan planet. Menimbulkan suara. Cek manehanana sekarang sedang diamankan planet supaya menjauh. Boh, budak. Tek ngagedean kitu tah sora. Amerika blon. Suara kok kaget di Amerika, di Jerman, di Australia. Gesekan seetik doang. Eta teh menurut penelitiannya wallahu alam nya gesekannya henteu. Ja planet jeung planet teh emang kitu kumaha mun urang ngaji palak teh. Beh Samsun Saro mirihu patu zakali. Ieu tah tak planet. Ieu ka dieu, ieu ka dieu. Ieu dunia, letik dunia masa gede pereup. Wah, batapa wadena luar biasa. Emang kumaha gitu masa planet enggak gesek. Ya Allah, ya kullum fi falaki yasbahun. Kabeh aya falak-falakna aya cakrawalan. Hei, moal nyalahan. Buatan Gusti Allah mah aya falak-falakna aya cakrawalana moal kudu nyalahan. Kullum fi falaki yasbahun. Urang mun maca kita yang surat Yasin kan geus aya kabeh dina falak-falak. Masyaallah.